saha? Pak. Galian saha? Galian orang dia, Pak. Saha nu bogana? Wah, doi, Pak. Doi. Izinan teu? Itu, Pak. Cuman permintaan petani. Alih Kan fungsi. tetep kudu aya izina, kan aya barang nu diangkut keluar dijual tanahna ka mana? Paket, Pak. Paket tol. Heeh, tapi kan dijual. Mohon. Lamun dijual kan berarti aya uang nu dihasilkeun. Ngangkutna ngaliwatan jalan. Jalanna jalan kabupaten, jalan provinsi diliwatan. Itu, Pak. Eta teh barang ekonomi. Urang kenal lah. Bukan asa Alih fungsi tadi kan apanya. Tapi kan tetap kudu aya ieu. Eureun heula. Siap. Nu bogana mana? Di dunia kan. Anu ngangkutan ieu na saha? Anu pangangkut tanahna. Oh, di tenim op buku. Reklamasi. Heeh. Perataan maksudnya, Pak. Heeh. Benteu biasana nu meuliean tanahna saha? Ka Patimban we Pak, di tukang paket. Berarti kan sok aya transporter Iya. nu ngangkutna, transporterna saha? Saha wae, Pak. Oh, bebas. Bebas, Bukanna sedekah bebas, ieu lah, urang bebas, benerkeun. Ya. Gitu. Asa panggilan nu bogana. Telepon itu. Kan kecuali lamun taneuhna dipake di dieu, lain galian ngaranna. Itu loh, mun taneuhna make di dieu keneh. Artina diratakeun taneuhna di dieu hungkul, aya taneuhna diangkut keluar dijual, berarti asupna barang galian, ngaranna galian taneuh. Gitu. Ya, siap. Oh gitu. Sok atuh mana nu boga tanahna? Jangan lah, Pak. Ya sabaraha hektar kabehna? Anu gaduh tanah apa? Cuman punya karek saki we, Pak. Heuh, kabehna sabaraha hektar nu nek digali? Kilo hektaran ya itu. Kilo hektaran ya. Nya teh hektar boga nu sabaraha urang? Anu ieu teh anu 5an, Pak ieu. Ah. Jadi 5an anu paling itu sekitar 6 orang boleh ditun kandang. Pan ke bisa ngariung ke usah dipanggil kabeh. Nya. Anu boga sawahna jeung nu meuli taneuhna. Oke. Berarti kan aya kewajiban pajak nu dibayar ka kabupaten lain ka provinsi, ka kabupaten. Kan ngaliwatan jalan. Jalannya jadi rusak mah mau diliwatan. Ya rusak baru. Nya heueuh lu make meureun. Misal teh. Sok saha wae nu boga taneuhna ieu? Nyangkin di teang. Elo apa? Lo teang lo. Kan kena oge bisa akal-akalan, anu meuli taneuhna murah pisan, dijual ka Patimban, Patimbanna taneuhna mahal pisan. Gitu loh, Pak. Jadi anu untungna ukur sabaraha urang, nu rugina loba. Gitu. Mantep kan kayak saya hayangnya mau harga dasar pembelian taneuhna sabaraha. Siap. Gitu. Anu apalina saha? Ya alat beratna nu saha? Indonesia Pak, Ding. Operator apa? Hah? Operator. Anu awadoy. Ya alat beratna nu saha? Nu iya tanam. Iya nu bogana. Iya. Akang nu boga alat beratna. Oh, hebat boga alat berat, boga sabaraha Nya nu lokasi aya 3 di dia alat berat akang. di Bendungan 2 di desa. Oh, berarti nambangnya di bendungan nge nambang. Ya mah Bendungan Margahayu. sareng muncul Sa grup. Nu bogana saha nu boga alat beratna? nya tim Raka Heuh saha sebutkeun ngaranna? Dudi. Berarti kan nu ngajual tanah akang kan? Mohon. Itu kan. Akang meuli tanah ka dia, meulina kemplangan apa per kubik? Ini mah atas permintaan petani. Pak. Heuh nya geus eta mah geus nyaho akal-akalan teh mah saya nyaho. Akang pemain saya pelatih. Iya. Gitu loh. Nah, jadi akang belina kemplangan di dia apa kumaha sistemna? Ya sistem taman nu penting mah ya dari dataran tinggi jadi teknik sawah. Nyaho. Nya teh dipeser. Tapi akang mah Mohon. akang gratis. Oh di penjualannya. Heuh akang meuli tanah gratis berarti kan? Iya. Oh, Yang berarti- penting mah jadi sawah. Heuh akang meuli tanah gratis. Iya, gratis. Berarti ngajual mahal. Yang ngajualnya Mahal kan ada setengah harga Patimban saya nyaho. Iya. Kan asalnya Patimban mah tanahna meuli. Iya. Kan orang ngageruk kemudian Iya. tanahna meuli akang kan berarti menang tanah gratis. Iya.
Nu penting mah masyarakat jadi sawah. Iya, iya. Gitu kan? Iya. Berarti kan akang boga duit didinya, boga harga Iya. selisih. Iya. Bayar pajak teh ka kabupaten. Ya justru mau bayar pajak gimana caranya, Pak? Ke mata ke make izin atuh nyieuna, ai ujug-ujug. Bapak siap mendampingi, membantu. Kadi ya mantaku saya kadi. Ah, Engke akang ku oke, gitu, saya Pak. difasilitasi. Siap. Ya, Pak. Kan Siap, izin nanti bener, provinsi. jadi tenang. Akang difasilitasi judulna di dieu ya kan. Ya. Jadi judulna proyek pembuatan sawah. Siap, siap. Tinu sawah anu dibuka engke ngalahirkeun taneuh. Siap. Taneuhna dikapatimbankeun. Berarti engke aya nilai dinilai kubikasina menang sabaraha kubikasina. Kali pajakna sekian Ya. bayarkeun ke kas daerah. Ya. Bagusan Akangna gitu. bisa kerjasama daripada ya kan warga ngadu. Iya, iya. Nambang di mana wae. Di Pagaden Barat menyasa. Pokoknya pakanan barat akang nu nambang ilegal TKB. Iya, ilegal. Oh, Tapi oh. pengen juga pengen bayar pajak gimana? Di mana nggak wae tahu. nambangna titik mana wae. Muncul Margahayu Sarang Bendungan. Heeh, munculnya naon? Sama. Sawah. Justru Margahayu. sama ini Margahayu. Ini Margahayu, Pak. Mendungan, Bendungan sama. sawah, terus Sawah. muncul. Sawah. Pokok itu mah dari dulu udah lama. Oh, berarti kan mesti menang loba duitna. Dia kan ganti-ganti pengelola. Wah, gratis. Oh, sok saya bayar operator bekonnya seberaha saya nanya. Ya bang, hari menang duit Mahal loba. ya operator tos Sok. KPSR ini. 300 Hah? per hari. Murah. Murah itu ilegal mah. Ya kan yang kerjanya juga Terus apa diangkutnya pakai mobil naon? mobil Dump kecil, truck, Pak. dump truck untuk Dump depan. truck. Mayar kasaha wae saya jujur saleuleui mayar kasaha. Ya koordinasi lingkungan jalan. Kasaha mayarna. Ya kalau itu menjelah udah rahasia umum. Nggak ulah rahasia umum kudu dibenerkeun. Ya ke aparat. Aparatna gitu. saha sebutkeun? Kalau namanya enggak inilah. Aparat mana? Ya, Aparat teh. Polsek, Polres. Mayar. Ya bayarlah dia. Kasaha anu narima duitna? Ya ada yang koordinirnya itu. Aya nu ngordinirna saha? Ya Anggota. anggota. Dinas. Ya sama. Iya dinas gitu. Dinas. Mayar. Apanya? Ke kadinya sabaraha mayarna? Ya paling 1 bulan itu kalau Polres kan 10 10 juta. Terus Polsek 5. Polsek 5 juta. Terus ya Tadei. ke Koordinasi Satpoldam gitu kan. Poldam teh Satpol PP. Iya. Ka Satpol PP mayar sabaraha? Ya dari satu titiknya itu 1 juta. Satu titik teh maksudnya satu lokasi. Lokasi ini. Sakieu teh 1 juta. Iya. 3 juta per bulan. Mayar ka Satpol PP na ka saha? Jajarannya. Jadi pengenkeun teu ditarutup dan narima duit, heuh? Ya kan saya juga bilang sama saya pengen bayar pajak ini gimana? Ari gubernur mah lain kitu pikiranana. Daripada duit auran-auran Iya. ka oknum, mending bayarkeun ka kas daerah, Iya. kabupaten. Petunjuknya gimana, Kabupaten Pak? Subang. Engke ku saya dipanggil ke Pesenen. Siap. Siap. Siap kalau begitu. Gitu loh. Pokoknya dari yang dipanggil 3